Ieu mah pertanyaan kumaha Pak Kiai lamun tos ngalaksanakeun umroh ngeunang teu disebut haji. Sebab loba nu hayang disebut haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu mun nyaritakeun hukum di negara urang patali jeung Quran. Lain nulik siap, cuman merasa teu kuat karena teu berbarengan, teu bersama-sama. Bab urang mah guari diteken ku tangkorak Amerika make tangkorak sing ada. Itu mau tidak mau politik diputerkeun ku manehanana, ekonomi manggeus puguh kuari budaya-budaya terus dijajah lepas tina penjajahan Belanda asup kuari penjajahan Nasrani Yahudi berbentuk birokrasi, politik, ekonomi. Geus kuari pamarentah teh kadeleuna bae sungut urang Indonesia. Kiai-kiai nu di luhur nu teu berdaya teh kadeleuna mah sungut Indonesia. Padahal eta teh sungut bule. Corong bule. Lamun kiai geus teu ngobarkeun Al-Qur'an, ngobarkeun hukum-hukum batur, berarti eta kiai geus lain jati diri kiai. Itu keneh atuh pejabat-pejabat teh kadeleuna bae make burung Garuda Indonesia. Padahal mah diganti teteh sungut bule-bule. Lamun di parlemen jadi sungut bule atau di gubernuran geus sarua bule-bule di kabupaten gitu kan KRT RT bule atuh atuh ge ngahiji beungkeuteun jeung beungkeutan di akhirat jeung si bule gitu. Aduh, salametkeun diri urang mumpung aya keneh waktu. Teu bisa urang nabrak lantaran teu kahontal, urang bae nyalametkeun diri. Taqarrub tadarrub ka Gusti Allah. Gusti abdi sanes teu hoyong make Al-Qur'an seutuhna. Di antarana kisos itu sangat tidak berlaku, baik eta had zina, had mabok, had maling, had bunuh diri, sama sekali eueuh saeutik-eutik acan diberlakukeun hukum Al-Qur'an. Abdi sanes teu bade nurut ka Gusti, tapi ruang lingkup pamarentahna anu geus takur jeung kitab suci Gusti, abdi mah bade unjukan ka Gusti. Ampura Gusti besi abdi kababawa embung, abdi mah embung kababawa tak kudu kitu. Tengah beuting teh kudu kitu tah, mun teu kitu engke dihijikeun jeung bule-bule. Cek Allah dihampura sia ku aing, tapi pan sia pernah ngadukung calon bupati kan? Aduh cek kiai sial kaduhung ngaji aing. Sia teh kulon ngaji ka dieu atuh. Aing tahan teu kasihan. Ka ditu kanu tenang. Ngajina ulah ka dieu. Teangan kiai nu tenang jang di dunia tapi riweuh di akhirat. Jeung bangsana ka ditu. Sing hade dukang dukung teh nya mun berbau-bau bangsa
beringin-beringin sarua kabeh ge lain Golkar balik memang endek ngamajukeun hukum batur di urang teh serba salah ieu mah keur carita Quran teh teu dipake ngaju urang ulah teh dukang dukung gitu dukung ai dibere duit mah komo gede mah ngacung bae di abdi mah atos cenah dirante sia ku aing pilih dukung jang kalangsungan bangsa jeung negara tapi ulah main sugak sogok tah eta nu kosaran itu ulah daek dibeli diri urang aing ieu ku dibeli mah berat boa milih ge berat tanggung jawab di hareupeun Allah tak kudu boga pikiran kitu tah ngaji teh ongkoh jadi kiai tapi teu robah-robah heueuh pan jadi kiai ngaji terus bae tapi teu robah-robah atuh komo nu lain kiai tu lain kiai mah pan ka neraka ge pantes ka neraka ai lain kiai mah pan ai kiai mah teu pantes ka neraka misalnya lurah camat ka neraka aduh cek urang pantes urang ge ngamanteskeun kananya kanyana bupati cenah ka neraka atuh mah jeuhna tapi lamun kiai mah kan ka neraka ji teh kiai di ka mana eta oh tepat makin kolot urang kudu makin kolot atuh ilmu urang artina kudu makin apik sebab geus tereh kadi itu sababaraha lengkah di ngaji maca kitab mah cek Imam Ghazali lain cek ulah babari horeng ngahartikeun ku hate nu hese teh haju make makin urang ngaji makin leuleus makin bersinar hate tambah tentrem tambah waro tambah tawakal tambah ngeunaheun salat ka Allah kitu beuki ka ditu teh lain beuki abrut-abrutan begitu kiai tenar teh terkenal di mana-mana diambean ku bupati dijadikeun kesempatan eta kiai ku bok-brok ilmu teh dipake neangan jang meuli ban jang meuli naon deui sen oli hina amat teh ilmu mah pake meuli ridho Allah subhanahu cenah urang bakal susah tuh bun kos kita kajin moal kebel di dunia mah cenah pemajikan ceurik neangan deui nu teu ceurik bentak naon sih eleh ku pemajikan deuk ka Allah eleh ku pemajikan urang deuk tawakal magahan ngaji tentrem pemajikan noelan titah usaha mah nya eleh ku pemajikan kayakinan urang teu mah kiai ondo teu mah ondo sama kiai positif. Iya jadi makin kadi lain jauh na ngaji lain deket na ngaji sadajan ka Eropa ka Amerika ka Timur Tengah nu dimaksudna mah ieu urang leuleus hate ngaji tangan jang supaya leuleus hate mantap Kangjeng Nabi mah supaya leuleus hate teh nasihat teh lain bae ku jelema kafa bil mauti wa'izon nu paeh sing jadi nasihat ka urang hiji mangsa deui mah Kangjeng Nabi nyarita jadikeun nasihat eta hewan Kangjeng Nabi nyarita pergantian waktu sing jadikeun nasihat berang ka peuting ka beurang antaran di waktu eta lah urang bakal terjadi kiamat sugro yakni maut
Jadi lain beki ka dia beki abrut-abrutan tah eta ilmu jadi hijab ngaranna. Ayana orang rada tapak saeutik dina dunia menempuh ridho Allah subhanahu wa ta'ala dirasakeunana ieu kuari kararieu dedengean jeung dedeleuan makin kahareup makin pohat nuju urang kababawa di nu boga elmuna atuh anggeus-anggeus nya ieu mah keur carita koleksi doang ya ilmu kisos mah. Jadi sanajan teu ditelek-telek ge ngaji na ieu nyantai bari ngarokok bari ngopi di handapeun tanggal Ambon eueuh masalah ieu mah ngaji ieu mah ya eueuh masalah lantaran memang moal dipake ieu mah sakadar nyaritakeun hukum Al-Qur'an nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi nu diistinbat ku para mujtahid dibukukeun mudawan ngaranna ku ari ku urang didengekeun dibahas. Masya Allah urang mah geus hasil ngaistinbat para ulama tinggal ambae tinggal ngadahar bae tinggal mengkonsumsi teh kudu hese-hese mentak jasana luar biasa para mujtahid, para ulama tarjih, para mufti. Sebab mun eueuh maranehanana urang deuk ngahartikeun Quran kumaha, jadi hartikeun ku Muhammadiyah ku Wahabi nu langsung teu make ulama maja karari turaraduta. Jeung nyana geja anti-anti ulama ge buktina mah meunang ulama deuk ngahartikeun kumaha atuh ngan teu tawadu doang. Teu tawadu teh teu asor kana jasa-jasa para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang nu mantak ziarah ka Banten, beuh jasa Sultan teh Poharaja Babad Banten. Keur carita cacak-cacak nyana henteu Babad Banten teu berjuang di Banten beuh meureun urang masih kedeh nyekelan ilmu rawayan. Cimplong meureun loba keneh di urang ieu. Sakieu geus aya sultan dakwah main cimplong terus bae. Sakieu ge sultan geus dakwah atuh jaga pleh maremi ja terus bae. Sakieu jiga sultan dakwah ka urang mabok jeung zina ja terus bae. Dedengean urang geus ambalayah kuari nu kararitu tanya insyaallah beresan diri urang masing-masing. Sebab nu bekal menghadap ka Gusti urang sorangan nu bakal ditanya diintrospeksi urang kabeh. Kurang geura hisab awak urang hasibu qoblaan tuha sabu. Salat aing tibalik datang ka ayeuna komplit apa henteu? Sanggeusna komplit bener syarat jeung rukunna apa henteu? Sanggeusna bener syarat jeung rukuna babacaanana bener tah henteu, sanggeusna bener atawa henteu babacaanna khusyuk atawa henteu. Terus makin hari itung ku urang perbaiki salat urang. Hari ieu mah ya bangsa pertanahan boh teu meunang tinggalun diperbaiki bener-bener. Urusan perdagangan diperbaiki henteu jore bagus tapi kunaon nu bakal urang menghadap langsung ka Gusti teu pati diperbaiki. Salat-salat urang, zakat-zakat urang, sakedeung deui urang puasa, tah ieu puasa urang tingkatkeun. Tina puasa-puasa tahun-tahun nu geus kaliwat. Tahun nu kaliwat puasa aing
menghabiskan bonteng suri 150. Nah, turun ku ari geus. Turun 100 jadi dikurangan 50. Meulina mah tetep 200, 100 jual. Aduh. Ya gitu introspeksi ayo makin hari makin bagus surat. Eta pepelakan amal urang gitu teh boro-boro ku Allah, ku urang ge karasa ieu. Ku tatangga urang ge karasa, ku pamajikan urang ge ku keluarga bakal kanyahoan. Engke ge ngomongna lain deui. Rada beda ka haji tahu dia mah teh. Ya biasana mah lain kitu puasana. Wali mah ngadekluk besokna di musola balik-balik maghrib. Barang ditanyakeun teh orang morongkol. Tapi deres sakitu ge deres. Kalau jadi pemajikan ge beda. Ngomongna rada aya perbedaan. Kunaon emang bu biasana mah abrut-abrutan bulan puasa teh aja ngomong tapi di tahun ieu mah ja bagus ka haji teh loka mana. Bejana bea Quran 5 teh genep cenah. Tah iyalah. Coba motivasi diri orang, dorong diri orang. Naon nu bakal ngajadikeun motivasi ka diri orang? Bolak-balik gerege bolak-balik. Artina nu jadi motivasi teh nu jadi ngadorong model kieu aya jelema jawara gagah jasad. Senggeusna gagah pohara kagagahanana deuk betabraka. Ka rumah sakit urut eta hatena luar biasa leuleus jasa aing nganterkeun bae ai Jumat ka masjid di heula padahal mah tilok salat. Tadi tilok salat tilok. Kai kiai aing ajak atuh sakiana ieu silaturahmi leuleus kan hate teh. Ngomong di hareupeun kiai aduh kamari mah kula ambalaya hirup ku ari malah dek tobat moal deui besi kaburu paeh tuh kan bagus kan. Hebat kan. Make dungkeut jangan leumpang ge doakeun cenah kiai lah geus moal deui cenah kula ieu. Bu Jumat ge ti heula bae ngaji ge pohara diu. Barang sehat deui. Boro-boro ka imah kiai amprok ge di jalan ka imah kiai malengos. Eta kos gitu tah. Jadi berarti eta bagusan keur gering apa bagusan keur sehat? Orang doakeun udah gering terus. Eta motivasi gering hebat tah. Nu ngadorong kana ibadah. Jelema kerja di pejabat, wah ambuala ya hirupna. Di mana hotel, di mana aya, di mana naik klub, di mana aya, awewe geus dibawa lantaran duit tinggal ngarauan bae menang nyokot di tukang dangder, tukang toge. Menang nyokot di tukang oncom tempe, teganya dirau kunyana, geus dipake hiburan. Kueri dibere gering nyana. Atawa ditangkap ku polisi, atawa enggesan jadi pejabat. Nah, jadi DPR. Emang kiai begitu pakai kokoset bae. Bagus loh masalah aja kiai na ulah embung biasa bae. Biasa bae emang kiai mah asal geus turun untuk ka kiai. Emang kitu tiba heulana. Ente boga masalah mah tilok datang ka kiai. Emang gitu jadi ulah kieu sia ai geus kieu ka aing ai kamari henteu ulah kitu. Atuh bengkel jinganan. Bengkel mana aya mobil bagus ka bengkel atuh malah aya. Geus dorong. Tak datang ka kiai mah ieu bangsa tahun kolot dan onder di kudu diganti. Waalaikumsalam. Dari mana? Aduh, saya dari Jakarta. Ada apa? Sakit saya, Pak.
Oh, udah lama ya, ada sebulan malah. Tadinya kerja apa saya pejabat, tadinya pakai terus ya sekarang mau udah pensiun tuh. Dulu dia apa anu cek mana? Cerita Gus jana kerja di pejabat mau pohara jasa anu. Oh iya berarti bayawakna ya. Nusok diceritakeun dina koran teh ieu horeng bayawakna ye cek hate bae ulah oh ini bayawaknya ya ulah gitu ngegel kayaknya ini ada apa doain aja bagi takut saya keburu mati bagus kan berarti terus jangan ngomong-ngomong sehingga tuh guys calik alhamdulillah. Calik. Ya udah duduk. Jadi kebelah dia dongeng leles hati. Alhamdulillah. Balik. Seminggu deh nyana datang bebeja gagiai anu balik. Seminggu deh datang leles hatena. Kiai cenah ye pangmikeunkeun ka fakir miskin tuh kan. Ye jang pasantren, jang masjid dipetak-petakeun. Beres terus pulang ke rumah sakit. Jawabna malah dulur-dulur nage ngejemput cenah kiai supaya ka dieu. Eta hebat kan? Leuleus kan berarti geus pohara jasa tah hatena teh ka Allah deukeut eta kos kitu teh deukeut. Beres balik ke rumah sakit jag waringkas sehat bebeja kaki alhamdulillah ki berkat doana cenah mantep jasa guys pokoknya doakeun cenah beli mobil anyar nah sia mulai ya meuli geus mobil anyar leng istinya hokaler kidul tak bagusan keur gering apa bagusan keur sehat bagusan keur gering eta nu dicaritakeun tadi sebenarnya siage kitu sebenarnya gitu sebenarnya akur eta sebenarnya tak gitulah jadi nu mantak jelema muriang teh deukeut ka Allah tah bukti tah kos kitu tapi lamun ahli Allah mah lain deui pan eta mah tataina abrut-abrutan jadi leles dulur-dulur ngalayat hayang dilayat ku kiai ku ustad malah dijemput jaim kaneun ieu sakitu tajana mangis asa deukeut ai bangsa ahli Allah mah lain begitu deuk dibere muriang geus lah ulah kadarari jelema riweuh tuh geus aya nu neuk mah tungguan bae di arep geus cukup geus kita balik bae geus teu kudu kapanggih cukup geus riweuh lantaran geus teu hayang ngobrol beuki dibere muriang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah beuki terus bae embung per detikna embung poho ka Gusti Allah mentak kadang-kadang waktuna teh tertentu jam sekian bae geus kaluar deui nya embung diganggu nikmatan jeung Allah jeung kobo kapanggih jeung camat geus teu hayang saya ngapanggih jeung lurah jeung bupati geus embung baueun bau keur sehat bae embung dibere duit kuno kos kitu teh embung bau teh duit teh coba ge ieu mah lain lalagaan mamang mah teu pernah nguji duit dibere ku bupati 5 juta sok sabaraha kali diberena ngomong atuh sia ieu nang dagang atawa nang jujualan ieu meunang ti bupati atau ti pamarentah tenden di dieu
nang dagang nang jualan rada jauh ke satahun buka nu ieu mah pangaruh tah nang jualan jeung nang dagang ambeuna biasa bae coba nang ti bangsa pamarentah ambean bau eta eta mah tilok ngahajakeun sih tilok dibere ongkoh meureun deui atau dipakai bae terus sekep bau atuh kula bawa asup ka kamar teh kan ieu bau amat aya naon terus be puyeng bau ka kamar teh puyeng aya naon isi di kamar aduh semprot ku kula mah ke hairspray waduh malah masuk inget eta teh nusuk di beuleum teh buhur seungit paling 2-3 pel leungit ke bau deui dipel isi bau amat kamar aya naon terus bae hate teh jiban bau amat sih di lamari dikieukeun ja eueuh nu bau pas ka dinya oh ieu bau aya naon ye horeng duit ti pamarentah ya tuh masya Allah aduh gegeran bae dibalikeun ka motor kos gitulah tah duit jadi bisa ngomong teh geus pernah ngalaman bau tah mas mantap kaju teu hayang ge mantap kula mah sompral gitu hayang mah teu hayang lain lalagan teu hayang ieu nu mantap diomongkeun supaya kadengeun ku pamarentah ulah mere aing teu hayang jasa sebab bau coba ge lamun urang ambe bau delan sia nyaho ka delan atuh nyaho aja beuki deeran kabeh ge teu nyaho kumaha mun kitu mah strawberry teu nyaho pantes tarasi mah teu nyaho bohong tarasi bau eta ieu kurang mah ieu ngomong alal hak lillahi taala tengah aja eta duit disimpen bae pernah dibere disimpen kos gitulah terjadi lain ngahinakeun lain Allah mere kos kitu bau bae tah masa kitu ge alanyar pan duit ai meunang nu kos kitu umpal lagur alanyar bau masya Allah teman teu hayang embung bae datang ka kuarida embung tah keura kadengieun embung henteu anti pamarentah teu naon nya pamarentah teh dulur urang tatangga urang butuh nyin KTP butuh pengurusan SPP teh jeung kudu urang kan kudu ngadukung kudu atuh lamun pamarentah negara urang teh kumaha ngan gula embung dibere bau eta duit masya Allah barang dikaluarkeun henteu kamar jahe woi atuh seger masya Allah kok mau pemajikan asup atuh bersinar-sinar tuh Gusti Allah badak lamun can pernah moal bisa ngomong mun can pernah jadi eta bet sabodo tak kos gitulah kajadianana masya Allah entak lillahi ta'ala sababaraha urang nu make tim sukses mere ka kula bikin deui teh kudu dicaritakeun jelema embung bikin kagetun nya bikin naon pernah terjadi bau atuh jang naon teh kudu dicaritakeun jelema nu ditamikeun lain saurang tim sukses bikin teu hayang ka ditu geuning dampikeun ka datang ka kuari teu pernah datang ka aja jadi kula mun teu bendu ieu ka jelema henteu tama teu datang nyana isin atuh lain nyana bae nu isin mah tetangga ge loba nu isin teu masalah tama geus toba ngeun embung bau entek lamun aya kiai haju jadi tim sukses Golkar gitu teh melengek kula lain melengek ai bau mah teh geus bugu ngan melengek jihan dadahe kanan bagir mah bagir bae dukung bae tahu lillahi ta'ala satahun dah duit teh satahun bisa ke bae mal dipake lah bae bau ya Allah ngaji encender geus ka bau-bau badak lamun urang ngadenge urayan kitu Syekh Abdul Qadir urayan Junaidil Baghdadi Imam Junaidil Baghdadi
Baghdadi sasyiri sikti ma'rufil ghuri parantes nyana nu langsung neuleuh hakikat kula bae satahun dibere bau ku Allah wari jadi embung bae sakapeung waktu aya hiji camat mereka kula pernah teu ditarima ku kula aya nu teu pernah lantaran abrut-abrutan jasa teh aya nu saja nu ditarima kene ieu keur carita salah sahiji camat teu ditarima jangan lantaran mabok camatna sina nyaho kula judi aya camat lain aya buktikeun ku ari jaya ngan moal dibejakeun teh rahasia sebab bareng jeung kula kitu depan bere bung teh hiji mangsa datang deui ka imah poe Jumat merekna teu sasalaman teuneun mah dihandap balik dengan oh ieu pamerenganna ieu teuneun deui ku kula kobal diatepkeun bae teu dipake-pake bau deui bae cak mamang teh kadiekeun coba nu bau siapa di bau-bau ge terus bae hogo kos gitulah Masya Allah karim jah masalah dek kuku aja salametkeun diri urang ulah pake abrut-abrutan ulah kabita kuno kos kitu tah lantaran meureun mun urang dibere neuleuh mah ku Gusti Allah gila sarua bae ngan urang mah dongeng-dongeng para wali bae kos kitu antieun saju guru-guru urang kamari alal haq abuya cidahu lamun dibere ditarima disimpen di juru aya sakarung duit di pemerintah sakarung Abah Ucu almarhum caringin nu mantak mabruk ge ilmu na emang kumaha gitu teuneun nya nama di luhur tah kadinya di luhur pan nya nama boga nyanon karang-karana lain jadi tempat sarena teh kolambu kalau kolambu yes teh di kukumah almarhum abah di dieu sok diteundeun bae dilaci tah kos kitu duit eta beureunanan ai ditarima-tarima aja besi pit dengan dibere embung beureun ku Allah ai urang kudu daftar proposal mah keur carita guru urang guru abdi di wetan sami bae komo mama bakri batam geus terkenal jasa guru urang kabehan kemudian atuh sakarang ngaranna mama gentur manggeus pohara jasa mama Satibi itu guru nu Cikedah atuh komo nu baraheula mah pamarentah nage masih kene encan terlalu zolim geus embungeun kunaon kiai kuari antri teu salat asar acan antri pembagian teh sabaraha dia pun sabaraha henteu antri mah nya mah dibere langsung doang teh mah ayo nanyakeun antri bae haju sedih teh haju sedih ya Allah ya Karim kudu boga tekad kajeun teu dahar aing daripada antri kitu ja ilmu geus aya mantak naon teh boga tekad kos kitu aing mah kajeun teuing teu dahar daripada antri hina amat Masya Allah ku dibere langsung ge eta teh bau atuh komo antri teh otak diteudeun di mana sih kiai eta kiai Masya Allah aing mah ka kiai doang kalain kiai mah sabodoh lah ini kiai mah emang geus kadinya mauduna teh mah teh mah keur carita dibere bahu teh duit ya Allah ya Rabbi Gusti Allah gitulah ulama-ulama salafus sholihin nu mantak urang dina kitab dititah nuturkeun ulama salafus sholihin lain sorbana lain bajuna lain udeng-udengna nu kituna ge tuturkeun di zahirna cangkangna ngaranna nu jelas teh batinna ulah make udeng-udeng pake neangan duit di pemerintah ulah make jubah haju gaok kada duit di pemerintah
Pemerintah makin hayu bae langsung kenjang pembangunan kantor jalan fakir miskin kajen geus tah kaditu kiai mah ulah panutan lamun geus teu bersih bensina kahijab mun teu kaju teu sejuk dedeketan jeung kiai proposal jeung kiai-kiai anu ngahajakeun menta ka pamarentah lain itah misah urang jeung pamarentah lain tapi nyana terus urang-urang bagir biasa nyana ja osok menta tulung ka urang doakeun malah mah doakeun mudah-mudahan bener ngajalankeun roda pemerintahan ulah kabita cara batu jasa ruanya ge hatena mah yang salamet atuh sarua ngan ruang lingkupna bae di dinya urang ulah kababawa ya Masya Allah karim komo deuk puasa mah ya deuk puasa dikiriman ku bupati teh hiji kabanggaan letik jasa teh mah otak kiai malah ngarep-ngarep tahun kamari mah aya koton ieu euy nya aing jadi teu kapake sial jasa teu kadeuleu tah naon pan aing kiai. Ya Allah, ya Rabbi teh si bupati ku tolol-tolol teh. Jere kanan bupati di jero ibah sorangan. Teu kadeuleu meureun aing kunyana sakieu aing tokoh kiai. Ih, teh si bupati kunaon kos kitu kabari mah batik aya. Jeung duitna sabaraha mari teh. Kuduna mah bareng eueuh teh doa ka Gusti alhamdulillah salamet abdi mun aya mah santeun dipake pambeureun ku abdi atawa dibikeun ieu mah salamet Gusti sujud syukur tak kuduna mah teu aya kiriman ti bupati teh ulah bendu ulah naon ieu mah sujud syukur teh salamet jadi ulah motif bendu lamun motif bendu moal beres atuh kaditu jadi penggerak teu beres atuh kadituna disebutna makar bisa lain damaikeun diri jangka Allah bae hungkul abdi Gusti pepegatan jeung makhluk hate deuk ka Gusti bae geus ulah aya ai dikiriman mah tarima bae ai dikiriman mah tarima biasa ulah kukubangan mun teu alhamdulillah salamet Gusti coba belajar kos itu tak urang ngaji teh geus tahunan belajar kos kitu ulah kieu bareng aing ngaji bae bupati ge deukeut ka aing alhamdulillah cecek eta teh sidar ngaji meureun sinar bekok tuh mah siapa salah nyinaran tuh kumaha si ngajina masyaallah karim coba usahakeun urang babarengan supaya urang kabehan menang nur ilahi sinar ilahi sehingga deket jeung Allah rasa kadeuleuan Allah rasa dideuleukeun ku Allah rasa didengekeun ku Allah kitu ke deh pemerintahan lagi doakeun we tetep mudah-mudahan bisa ibadah ka Gusti Allah sehingga negara urang jadi aman ulah kadenge korupsi amin ya robbal jadi tenang hati tentrem dek puasa tenangkeun ulah haju dek ngadeukeutan ka Gusti Allah bendu jeung DPR atuh ulah kalakuanana doang jeung kos kituna jelema mah tatangga urang dulur urang kawau urang biasa bae urang teh can bisa kos kitu sebab urang mah tasawufna teu boga guru tarekatna ngan zikir doang sehingga timbul fitnah ulah timbul fitnah tuh ibadah ka Allah mah jaga gedena mah hate jeung ruh bae lah cek dina ilmu tarekat Baitullah teh ayat 4 ngan nu 2 mah ulah kadicaritakeun nu 2 bae heula nu 2 ke besi puyeng nu 2 deui mah besi puyeng
nu dua di jero opat Ka'bah teh opat Baitullah teh opat nu dua bae heula Baitullah zahir Ka'bah sadunya titah ka Ka'bah Baitullah aduh hiji di roh Allah roh ka Allah jadi urang pan mun salat mustaqbilal Ka'bah awak tabah ai roh mah tu ka Allah geus lamun Baitullah mazahir setiap saat urang ka Baitullah saat-saat salat ari roh maka Allah tuh per detik per menit per hari terus bae ieu roh urang Baitullahna Ka'bahna Allah roh urang dak aya pertanyaan ti Kristen katanya Islam itu bertuhan kepada Allah jangan menyembah ke batu-batu kok dia nyembah ke Baitullah ke Ka'bah mendeget aing kadis ya kok yang soekeun beungeut sia kok aing sia ngaji atuh ayo mun teu ngaji bebanya taba zahir supaya kadeuleu seragam sadunya Baitullah dititah ku Gusti Allah roh maka Allah lamun bisa nu mantep ke Baitullah teu bisa mah urang gering atuh nangkarak bae jar roh maka Allah ieu atau di kapal atuh ngahareupanna bae geus masalah atawa nu teu jaho arah je ka mana ieu nya Baitullah teu jaho ijtihad bae sorangan ja nu penting mah roh ka Allah ih atuh kumaha mantep kula mah asana sarareneb ngadenge ku situ seneb aju nu ditanyana teu bisa ngajawab deui ieu basa rua bae nu ditanyana dokter Andes wah sia mun aya di martil ku sia wah amat tuh gak jawab ku kitu bae ge teu ngaji ta dokter Andes teu ngaji coba carita Baitullah sabaraha syariat batu hiji bae ketika orang mendek norekat dibejakeun dua jang roh ma Allah lamun geus naik deui teh lain deui dua deui moal we pokona mah moal maka dibejakeun teh kudu mayar Masya Allah ruadak beki mantep ge ibadah teh beki kali itu beki mantep Baitullah na di bawah aya jero hate aya tekeung teu peuting beurang di mana bae teu tekeung nu keung satadua aing sorangan bae sieun sieun kana teu sia bisi aya momonon bisi aya kamangmang bisi aya kuntilanak ya sieun amat pugus sia jadi kuntilanak si baturna si sieun eueuh keung sebab aya Baitullahan teh kitu teh menarik orang mun geus carita kadinya kusak ieu geus bisa urang tah geus nyaho kieu begitu salat horeng awak doang ieu ke Baitullah hate mah ka kabog aing horeng gitu geus nyaho pantah sakitu sia nur mana kabog mana si kupa biasa sarwiti atuh terus bae mantak ke salat atuh ai beungeut mah ka Baitullah awak atuh hate mah ka sarwiti biasa eta pan salat nu tolol teh kos kitu teu nyaho Baitullah eta ngaranna pamean salat urang supaya rapi geus jaho kuari mah horeng Ka'bah teh opatkeun bae nu dua mah encan boga bagian nu dua bae tah nyaho bae heula jadi roh horeng ka Allah engke na ge lamun kos kitu bakal ngadenge azan ge lain deui urang lamun ngadenge azan mun geus roh ka Allah lain deui lain dia teh coba ge suara azan mantak azan mah teu meunang lalaunan ulah mun di lembur aya dua azan lalaunan ganti atuh ganti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asana asar paeh budak ge azan ka situ atuh moal kadengen jeung moal tertarik jelema azan teh pan dititana ge gadeng ki Bilal Allahu akbar Allahu akbar hampir sarua jeung di Madinah pan eta
artinya kumaha Allah nu maha agung, Allah nu maha agung. Lamun keur nu di sawah berarti Allah nu agung, sawah mah teu agung. Mikir kan nya, mikir. Nu keur di kantor Allah nu agung keagunganana ngadamel langit jeung bumi. Sia mah teu agung lantaran dadamelan Allah. Boga rasa ji aing hina ieu, aing hina ieu. Mulai berangkat nu di imah nu keur ngedeng Allah nu agung, sia ulah ngedeng bae hudang ngopi. Ji atuh bangkit roh teh lantaran kiblatna geus ka Allah. Mulai ditaekeun ku urang deuk puasa ye kiblat urang horeng Allah ngadenge azan teh Allah nu agung mah, Allah nu agung mah lain dagang tinggalkeun. Allah nu agung mah nu di sawah tinggalkeun. Allah nu agung nu nyieun langit bumi termasuk sia jeung pagawean siapa nu keur di hareupan keur di kantor Allah nu agung. Tutup budak, tutup nu di imah kitu keneh tutup berangkat roh nanggeus ka Allah. Baitullah nanggeus aya di roh. Oh iya urang ka Allah tuh. Coba anu azan tadi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Huntuna hiji deui kajian kumaha ge ya. Nu embat azan geuna kadengeun. Kudu keur main catur teh main catur minimal kagandengan nyana. Allahu akbar bandeng teh budak azan. Keur mindah-mindahkeun kuda aing ye. Sugan teh kudana nyepak nyana. Tuh kan. Masya Allah karim dah. Embat anu bagus suarana, nu bagus makhrajna. Tah geus budaya santri. Siapa santri di mana? Yang di Serang. Di Serangna di mana tuh ya? Sunyatan. Oh, Kori. Iya. Adzan. Ayo. Ayo kan adzan. Sia ulah balik mondok ka Juraradutan kos itu adzan. Pake budak tak kena adzan. Ulah kieu ulah wakas ya budak ini aing can pae mah aing bae ulah deun. Tahu sia jasa sampai keur diborong ku jana kabeh. Mending mun geunaeun aki-aki. Tiga bener untuna hiji dicabut habak untuna. Lomba ditita ku Kangjeng Nabi saat embat-bat, saat lalaunan atuh lalaunan naon ge. Ngaji Quran ulah embat-embat ai keur eueuh anu nitah mah jeung kudu lillahi taala. Jadi lamun urang boga Baitullah na di hate Allah di godinon di roh kakar datang ke roh atuh geus ketika ngadenge Allah teh ngerenyet bae hate ji Ka'bah aing tah ngadenge Allah teh Ka'bah aing tah kitu nyantel ieu menghadap ka Baitullah mah awak tabah mustaqbilal Ka'bati awak awak ka Ka'bah roh ka Gusti Allah mantak engke aya dina ilmu tarekat mah muraqabah lil Ka'bah. Jadi urang teh sapeting tadi Gusti napakuran ngamuraqabahan diimpleng ku urang Baitullah teh. Kabayang pan geus mah nu encan ge cipta-cipta bae. Aduh hebat jasa tadi Gusti Allah sadunya jelema teu nu miskin teu fakir teu rakyat teu pejabat beuh kabeh ieu menghadap ka Baitullah titah ku Allah pohara amat eta Baitullah terus urang ditapak urang aya naonan sih sehingga Allah nitah menghadap Baitullah aya Hajar Aswadan ti sorga supaya urang kasaksian ku Hajar Aswad sebab Hajar Aswad di mana dicium ku urang di mana di dadahan ku urang nyahueun engke nyana di akhirat bakal ngagupay hei ka dieu pan sia pernah neuleuh aing pan sia pernah ngadadahan aing pan sia pernah istilam cek bahasa Arab maka aing pernah nyium hei ka dieu dibayang-bayang teh ku urang muraqabah ngaranna teng meureun lain sakadar sakitu eta Baitullah teh
jang awak sapeting tak urang kos kitu baeta ka Baitullah tuh aju rohna ji pan ai Ka'bah roh lain Baitullah tambah jang awak Ka'bah maka Gusti ai Gusti teh nu mana teh allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulubati wan nur summa alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun terus asma'na terus sifatna terus af'alna urang bakal ngahaneng bagi ke tengah peuting bakal ngahaneng bae gitu panggih ku majikan kak kok ngahaneng bae mikiran sia manyun bae oh sugan ku eta paku ta eta yes urang ngadenge Allahu Akbar teh ngerenyed bakalna itu tengah renyeddo naon tengah rasa roh teh boga Baitullah boga Ka'bah aku ari geus tadi puasa ta urang oh awak menghadap ke Baitullah roh menghadap ke Allah sedengkeun Allah ba aya di mana-mana iraha bae neuleukeun teu pernah peureum teu pernah nundutan teu pernah sare ngadengikeun teu pernah kahalangan Gusti Allah mah. Kemudian Allah nyahoun nyahona lain urang geus aya memeh aya geus nyahoun teu ngarenyed kumaha coba moal daek tah dibere duit ku bupati tah mun geus datang ka dinya mah tah moal daek ji emang kumaha kitu eta mah sok hahehe di lawang bupati eta mah teu bagus tingkat maksudnya keyakinan orang ka Gusti Allah Subhanahu supaya bersih supaya ngarasa wa qurratu aini fis shalat cekang Nabi ya Allah kajembaran mata hate teh aya di jero salat eta Kangjeng nyebut kitu urang sing panasaran Kangjeng bisa kitu ku aing teu coba diarahan atuh kudu kumaha ya sugan make udeng-udeng nu gede ya begitu make udang-udang jantung malah berat sugan make jubah tuh coba ya Kangjeng Nabi gua qurratu ini cuma nurutan Kangjeng ieu make jubah orang hareudang make naon deui atuh ieu terus we coba ke baju kurung jahar lain eta tah sapira papaes tamah papaes cak agama hate tiis gara-gara geus ka Allah gitu ya Allah kurang hasil ngaji setahun insyaallah ke minggu hareup kurang ngaji terakhir di tahun ieu teu kudu mawa kitab teu kudu mawa duit teu kudu geus isuk bagus ulayana ya kecuali biasa ngawuduk istiqomah biasakeun teh mah sika Allah tiis bakalna ge kumaha tiisanana moal lamun geus ka Allah mah datang orang wali motor lamun urang teu ka Allah panas budak kakara ge usaha 2 geus wali motor sial teh budak ji aing bae usaha ti baheula teu boga motor eta geus kabeli motor asana guguru kajian ku kumaha ge ka Gunung Kawi boy pangelehkeun aing dibeulem ka aing motor teh je blon teh aing geus ka Allah mah maha kawasa Allah aing mah geus kebal teu dibere tapi geus alhamdulillah sakitu nyana mah kakarak 2-3 poe usaha geus bisa alhamdulillah mudah-mudahan bae bisa pake ibadah ka motorna aing ngadoakeun Allah nyahoeun tah urang ngomong kos kitu bae sorangan Allah nyahoeun ya Allah ya Rabbi tiis dah geus dibagi-bagi ku Allah atuh meureun aing usaha sakitu jada sakitu ge usaha sakitu geus anggeus Allah ngabagi geus tinggal nariba bae geus alhamdulillah tiis kan ngeunaheun ngariung ieu teh bae dibagi berkat pas janan teu keur carita berkat ya mah atuh geus bae geus aya babagian meureun ti Allah aing meureunan teu kabagian padahal aing jadi hareup eta ngariung itu kabagian tulisan di Lauhil Mahfuz batu tetep bae atuh geus bae balik tah tenang kan tiis ulah kieu kanu boga ieu mah geus aya tulisan meureun teu kabagian sareng menta tah mah aya ngomong kos kitu di nu boga imahna sareng tok-tok tarang tah mah
hayang dikiekeun emang can kabagian hayang dikitukeun tah tolol tah Ustad blon atuh tiis hate ulah ngomong di hareupeunana masyaallah aya ngomong di hareupeun emang Ustad teu kabagian henteu tadi babagikeun bae ka kabeh geus sekali lah geus aya di Lauhil Mahfuz na beureun teu kabagian lain Lauhil Mahfuz nu bener ya tad aduh katara bae aya hayang mah tetep bae ngoceh bae coba lamun urang teh tah eta paling dibere ke tungguan tad dibere biasa hakur tapi lamun urang tetep henteu bae geus ka imah bae geus tuh di sana di Allah Waalaikumsalam dibukakeun lawang ku pamajikan teh emang teu mah berkat geus di ditu teu kabagian meureun di Lauhil Mahfuzna eueuh meureun atuh geus cek pamajikan eueuh masalah geus ya lain biasana sok mawa bae mah henteu geus eueuh masalah menang 2 jam aya Assalamualaikum saya teh budak Assalamualaikum buka ya hampura ieu tinggalin Ustad teu kabagian berkat kan wow loba jasa lamun akur mah tadi bareng lah dijingjingi ieu mah teu kabawa eta mah kan 5 motor teu kabawa cekeuna aku 5 motor ieu waduh cak Ustad engke deui mah lah aing engke mah suka tinggalin bae lah emang dasar hayang mah hese bae aduh Gusti Allah tuh jadi geus jika Allah geus mah tiis teh geus beres ieu dibabagi Allah kabagian teu eta teh kudu plong nikmat hirup bakal insyaallah teh menghadapi bulan suci Ramadan maksud kula ka barat ka timur ge isuk bake urang ngabahas tentang puasa nah ieu mah tingkatkeun coba puasa urang keyakinan urang minimal ulah terlalu cinta ka dunia geus dibabagi gerage ku Allah urang ulah nyontohan lain lalagaan seperti kieu urang ayeuna mah carita ngariung mah keur carita teu hayang ieu keur carita dongeng ngariung ulah dihayangan ge dibere berkat dibere duit ulah dihayangan ka Allah bae abdi bandeg silaturahim deuk zikiran di ditu ka Allah dibere alhamdulillah ieu keur carita teu dibere ge geus urang alhamdulillah ja emang ka Allah hampang jeung ganjaran gede ganjaran nu merena ganjaranna bagus lantaran teu dihayang-hayang ku urang gede jeung leutikna urang narima ketika urang sugih ya nu ngondangna nah ya mantep biasana encan amplopna encan berkatna mantep kajen kuku wae disejak di jero hate datang ka ditu berkatna leutik amplopna leutik datang ka ieu sia jasa sugih ku sugihna loon teh budak tek ku galedeg Iya teteh teu bisa ikhlas lah, teu bisa plong-plongan aya bae teu bagus. Padahal urang hayang sakitu tulisanana baheula teh di alam arwah. Urang hayang sakitu, urang teu hayang sakitu, tulisan memual bisa robah. Mantak urangna nu kudu dirobah nemahna ka Allah ulah hayangna. Jak dihayang-hayang sakitu teu dihayang-hayang sakitu. Tinggal dirapihan urangna doang tah. Masya Allah karim, Masya Allah karim. Tak eta teh supaya ngeunaheun ka awak urang, ka jiwa urang, ka diri urang. Geus engke ibadah ge mantep ka Gusti. Pat ieu nu batak ibadah teh husna. Allahu akbar. Hai ngariung kudu teu kabagian berkah. Sia jasa. Nya jauh tah ngariung. Ih, teu saimbang tah ngariung. Sia keur baca iya kana budu si ka ngariung. Eta kan eta tah mawa teu husut teh kos kitu tah ieu keur contoh. Tapi lamun urangna plong ka Allah, teu ka bawa salat moal. Allahu akbar teh mah geus ka Allah, Ka'bahna Allah roh teh. Ka Allah bae geus jadi omong-omong. Itu ngerenyeng jero hate. Jadi setan ge bingungeun. Setan sial ye husu jasa salat cek setan. Ya toelan deui go setan. Heuy, pan sia ngariung teh. Biasa.
hei siapa nyari yang itu gede apa letik ente tentang Allah baik terus atau ngobrol-ngobrol kene tau kan jadi lawan diplongkeun nah haju kudu kumaha usaha teman nu kitu mah usahakeun ku urang usahakeun batin teh kos kitu tah ieu deuk puasa urang ngaji sataun tingkatkeun maksudna keyakinan urang ka Allah mun henteu diusahakeun ku urang moal yakin-yakin moal nambah maksudna malah abrut-abrutan malah ngaharepkeun pamere ieu mah dibere misalnya atau alhamdulillah gerak Allah ulah ngarep-ngarepna modal contoh tadi tah ih tahun itu kabagian tahun ieu teu saha sih nu ngondisikeun di kabupaten dilaporkeun ka aing sia teu kadeuleuan meureun pan aing kiai an aing teh ustad aing teh tokoh batur bae ka aing nganggap kok bupati henteu saha sih tah teh blon ulah kitu tah teh ulah biasa Pak. Tau camat mere bingkisan teu beres sih camat teh dipecat gitu ku aing emang sia bisa mecat ayo keur carita ka barat ka timur teh maksudna hate urang lempengkeun ka Allah tanpa suzon tanpa nyin goreng kapabareta lain titah goreng jeung lain titah mengamusuhan lain akhlakna urang ulah resep atuh kajelebana mah kadang anak urang nu jadi DPR atuh kadang-kadang tatangga jasa sapagerejeung ya tuh biasa bae geus urang ulah kieu deui teu bener teu budak sajan tarawih atuh ulah atuh biasa bae wayah tarawih urusan bener jeung teu bener urusan nyana ngan urang ulah kababawa betak kula mah akur bae ge wayah ngomong bae keras wayah nyana datang mah atuh akur bae sebabna atuh jelema nyana gayang bener atuh biasa bae jeung nu sakumaha ge akur urusan akhlak urusan nyana silaturahmi urusan nyana hayang deukeut meureun hayang bener hayang minta petunjuk atuh dudu keur carita ngaji atuh memang bangkawarah nyana mah memang teu bener biang teu bener nyana mah lain deui keur ngaji jaritakeun akhlak bok-brokna ketika ngana datang mah atuh ulah dibabawa nu kos kitu mah atuh nyana silaturahimna yang nyambungna atuh ja Allah ge beureuh neuleukeun nyana maksudnya na atuh tinggal kos kitu bae teh ieu urang sok kababawa kocian lawang kurang gitu lurah teh hayang teu beres deuk bener kumaha atuh salat dia kababawa Allahu akbar sial tah lurah datang ka imah goblok geus itu malah ondo atau kos gitu salah ulah plongkeun Pak ya Allah jadi ngeunaheun teh ya urang tinggal sababaraha lengkah deui urang bakal menghadapi Ramadan anu agung urang supaya aya perubahan dina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mun hayang menang Lailatul Qadar gampang baca bae Quran sapoe sapeting sakali tamat jadi 30 poe 30 geus wadoh teh wadoh geus ku moal-moalna berarti ku moal-moal geus ku moal-moal aduh Gusti Allah doaku saja ada Allah eta ieu mau dipikir ya kan Kiai ona misalnya boga pengajian gitu kan biasa boga kegiatan ieu nu di imah anu geus rada kolot teu boga pagaweanna naon ieu teu boga atuh ceuk aja banding maca Quran itu tadi maca pagawean di sawah teu di toko jan teu di warung jeung saya anak aju aya ka kantor atuh emang tileuleut kitu kantor ijazah teu boga nun teu boga ngantor ka mana tuh eta nungguan pae atuh bandingan kitu subuh tuh misalnya tunduh saya sekedeng ke udang duha maca Quran reun zohor salat zohor ke maca Quran ieu keur carita teu boga pagawean menang 2 poe cek nyana betah ye aju ka imah aju nyokel remote sakedeng teh dideuleu ye budak ngawih neungeuna eta aju aya incuna mah ini mah nyanyian Ramadan bah oh nyanyian Ramadan iya gambusan
gedekeun saya 3 tuh gede poho maca Quran ngan 2 poe nonton kos kitu mah datang ka anggeus kolot wayahna lah coba robah sakedeung deui panu kolot mah umurna malakal maut geus tangga deui kalau deuleuh kanyana deuleuh kalau jeta aja tere saja deui udah nonton TV keneh bae malakal maut geus tangga bae kalau sageting deui nya deuleuh deui sia tuh budak cenah nonton TV keneh bae deuleuh deui kalau nah dikerekep sia ku aing ge geus kadeuleuh aja ku malakal maut asal geus ompong bae gitu. Iza jarah rubian fa aslama summa mata bil jurhi fala dhamana Iza jarah murtadan fa aslama summa mata bil jurhi fala dhamana Iza jaraha abda nafsi fa'ataqos summa mata bil jurhi fala dhamana jadi 3 masalah mun ku urang dimasalahkeun jadi 3 qadiyah lantaran aya ao eta ceuk ahli mantek eta kitu ngaranna maniatul jam'i geus aya maniatul jam'i aya maniatul khulu aya maniatul jam'i wal khulu tuh adat eta teh kitu ngaranna mun urang nyaritakeun dina huruf atok tapi urang lompat bae ka mantek ngaranna adat eta keneh ngan jadi bae qadiyah kos kitu teh eta geus qadiyah eta ngaranna nu kos kitu qaedah teh qadiyatun kulliyatun yutarafu ahkamu juz'iyatiha ge bakal kanyahoan ku urang juz'i geus urang hiji qaedah bisa ngerampid kabeh sebab qaedah mah eta adalah qadiyah kuliah geus make hukum kuli jangan hukuman juz'i antek tah teu meunang ayeuna hukum juz'i dipake nga hukuman kuli al hukmu bi hukmin juz'in ala hukmin kuliin atuh mamnu kecuali bab istiqra ngan istiqra teh teu meunang sambarangan teh artina kieu mana nu kudu di istiqra jeung mana henteu bab naon urusan naon eta teh kudu dirapihan kos Imam Syafi'i deuk ngaistiqra urusan head dipanggil awewe kade sia head sabaraha poe abdi sapoe-sapeting sia sapoe-sapeting oh iya abdi genep poe genep peuting ya 7 poe 7 peuting ya genep poe ya 7 poe 7 oh iya abdi 15 poe 15 ya 15 poe 15 oh 15 atuh geus sakitu sugan nyana ka Eropa sugan ka Australia atuh teu tah nyana oh berarti setiap awewe pasti headna kabagi 3 aya nu sapoe-sapeting aya anu genep poe genep peuting atau 7 poe 7 peuting aya anu 15 poe 15 peuting salian teh eta berarti getih eta adalah getih panyakit lain head istihadah berarti eta nyanga hukuman sadunia sepanjang masa nu ditaliti nama juz'i geus hukmin juz'iyyin ala hukmin kuliyin istiqra nu kos kitu ngaranna puyang si bawa kalian geus puyang ya heuh tapi aya nu kaluar engkena aya nu kaluar tah ketika nu kaluar kumaha kos hewan kitu teh hewan ge kulu hayawanin yuharriku pakahul asfal indal mudgi ngan istiqra tah coba cokot coba manuk begitu manuk bener nu ieu hayam bener nu ieu nyapek nate nu ieu jelema teh nu gerak-gerak nu handap jijah heuh jah coba ayo taliti coba naon we kebo ge nu handap tilok aya nu luhur pan nu ngagaya mah handap bae kan sapi bener ye geus ditaliti seluruh hayawan luhur handap
berarti nu anak orai sarua lauk ke sarua geus batu kullu hayawanin yuharriku pakahul asmal indal mudi seluruh hayawan ngarobahkeun cangkem nu handap nalika ngamamah nalika ngagayem eta geus jadi dia kuliah menang istiqro jol bae buaya barang di deuleu buaya jeboy luhur euy cak buaya aing mah teu asup tak ka kaedah eta bego cak buaya teh aing mah nu luhur buaya mah luhur buaya mah luhur terus bayawak cak bayawak aing luhur tanyeun ku edah tah kubata istiqro tangarana tan batak sing hade tah aing ngaji make otak ye nu kos kita mah nu kamari mah make dengkul bari make otak geus sing hade lamun aya hukum nu make hukum juzi jangan hukuman kulit taliti besi tigesle aya syarat engke aku mah syaratna ieu keur bayangan we hese ore ngaji. Masya Allah Imam Syafi'i mah jadi hukum sepanjang masa diakui ke seluruh ulama tapi ketika nu lain-lain konte persyaratanana kurang geus tingali dina istiqro aya sabaraha persyaratanan nah geus nu biasa mah kulo insan hayawan sakabeh insan pasti hayawan moal aya insan lain hayawan moal kaluar sifat insan tina sifat kehayawanan jelema mah kabeh hewan nu aya di Asia hewan nu aya di Amerika hewan nu aya di Australia hewan bae kabeh cenah aya di Tangerang mah eta mana jelema make jas teh lain hewan mah lain manusia tah mah patung tah mah patung bule tah mah orang Amerika patung Amerika make baju koko make kopea make atlas sial tuh budak cek urang atuh contohna ulah orang bule kayaknya orang Banten kayak gitu tah ieu mah pan foto bule dijeuleuh ku urang teu pantes tah mah bule mah kudu make lepis ke kaos mercet kacamata hideung make pet eta kakarak bule ieu mah bule make atlas make baju kokoh pantes emang kadeuna bari dipake ku urang Kendal meng paleja eta mah ngaranna ge promosi lain jelema teh mah patung jelema mah hewan bae kullu hayawanin jismun kullu jismin mutaharikun bil iradah terus bae teh eta lah ilmu mantik ieu mah pertanyaan kumaha Pak Kiai lamun tos ngalaksanakeun umroh ngeunang teu disebut haji sebab loba nu hayang disebut haji ganti bae ngaranna nu tatarina Samsudin jadi Oji jadi nyanang ke jiji gitu bae aduh kulantaran encan wukuf di Padang Arafah encan jadi haji sebab cek Kanjeng Nabi al-hajju arfatu ma'zamu arkanil hajj wukuf di Arafah gegedena rukun haji wukuf di Arafah jadi umroh mah encan kaasup haji ulah disebut haji aya pertanyaan kumaha lamun aya awewe nikah kemudian eueuh bapana aya ge bapa pulung jelas-jelasan bahwa eta mah bapa pulung lain bapa asli kemudian manehanana langsung ngawakilkeun ka hiji jelema bana ngawakilkeun langsung ka bapa ka UA langsung bae padahal bapa gauana nyahoeun bahwa eta teh lain anakna lain anak kandung kumaha pertikahanan nyaho eta mah teh nyaho kula eta sebab anu kudu nikahkeun makan walina ari bapa bapa angkat mah lain wali geus atuh ngawakilkeun ge teu sah
boro-boro nu lain bapana jajak-jajak bapana ngan bapana pasek aju ngawakilkeun teu sah. Sarwiti boga bapa ngaranna Freddy aju nyana mabok malam mingguan di orkes ju isuk-isuk nyana masih langleng kene pasek ngaranna ju ngawakilkeun teu sah ngawakilkeun. Emang kumaha kitu nikahkeun mantak hese atawa bapana tukang zina mun ngalaksanakeun dosa kabair pasek khuruj am taatillah kaluar tina nurut ka Allah aju nyana ngawakilkeun teu sah ngawakilkeun nyana nikahkeun teu sah ngawakilkeun teu sah kumaha teu bisa dikawinkeun budak pamanya cenah geus sia masuk manya ngaji sok teluk didengekeun sia mah sakaing teu sah kudu kumaha atuh kudu tobat heula si walina ulah lantaran nikahkeunana teu sah lantaran pasek ana teu sah nikahkeunana teu sah ngawakilkeunana maka tobat heula maca istighfar lazim bener tobatna kakarak nyana bisa nikahkeun atawa ngawakil terutama saksi anu ngasahkeun jeung ngahentekeunana pertikahan adalah saksi. Jadi kelanjutan perkawinan tergantung saksi saksina teu meunang nu pasek. Oh iya nikahkeun langsung digerok aja aya ke pangnikahkeun ieu pakai celana pendek deuk main bola. Masya Allah pakai saksi nikah nu mantak beuki halal hancur bae kuari negara beki acak-acakan lantaran pertikahanana nyana sambarangan itu keneh rakyat diharam-haram ge riba terus bae teu ngadenge ka omongan kiai lain kiaina tapi bahasa para ulama dina kitab kiai mana nyampaikeun teu ngadenge sebab pertikahanana baheula pasek ketemu pasek akibatna kuari dititah benerna teu daekeun embungeun ngadengekeun pangajian main HP ti isuk datang ka sore ti sore datang ka isuk deui eta akibat teu beres pertikahanan. Mantak wayahna dimulai kuari urang mengaji sing apik nikahkeun anak urang. Siji wayahna pamarentah mah ulah waka dijadikeun saksi satungtung aya ustad aya kiai. Lain ngaleutikeun pamarentah sebab nyana keur ngagulung-gulung hukum lain hukum Al-Qur'an. Eta nu nembrakna nu belah dituna nyana kabehan korupsi berjamaah eueuh pemerintah anu teu korupsi aya gelah teu kader ketika bupati ditangkep gubernur ditangkep urang nyaho gubernur anu ditangkep di penjara bupati anu ditangkep di penjara nu henteu ditangkep lain berarti teu korupsi ngan can giliran can kagiliran doang ketika ditalungtik moal aya bupati nu teu korupsi daek sumpah ulama daek sumpah ih sia masuk aju kitu antak ulah bupati dijadikeun saksi ai hadir mah teu naon sadiakeun dahar nginum ngan jadi saksi nikah
Kula mah ngabejaan karunya. Dek mah hiwal dolos. Kelanjutan agama anak urang sig hade lain lalaga.